Abdi bade wawancara karena narasumberna nu namina Teh Luti tentang Palang Merah Remaja Tanah itu nara sareng Teh Luti ketua PMR Ya. teh kabagal teh bakosna. Alhamdulillah. Teh di teh abdi teh aya tugas bahasa Sunda tentang wawancara, belas abdi ngawawancara tentang kegiatan Eskul PMR. Mangga. Kegiatan lainnya teh nya tujuan diayakeun Eskul PMR. Jadi diayakeun Eskul PMR awan teh jadi sebagai jantung penolong kanggo siswa-siswi di SMA Negeri 27 Garut anu kurang sehat. Sareng awan teh sebagai penolong hiji sadaacan ditindaklanjutkeun ka pusat kesehatan anu langkung. Di Eskul PMR teh saha nami pembina ayeuna? Kangge pembina ayeuna teh pas saya kalah SPD anjeunna teh janten guru sejarah. Ada kegiatan PMRT dilaksanakan setiap hari naon? PMRT dilaksanakan teh setiap hari dinten Kamis. Di mana eta langsung kegiatan teh? Jadi kan di dia acan aya UKS janten dilaksanakeun teh sanes UKS-nya tempat khusus kangge kegiatan PMR. Jadi dilaksanakeun teh setiap kelas anu kosong. Pamilih kelas anu kosong di dinya di kegiatan misalkan kami teh di kelas biasa di luar ruangan. Cari nah aya teh beuki dieu teh beuki kirang peminat Eskul PMR. Panginten kirang ya eta teh minat ya panginten kirang kaoyong sareng kan terang pameget nya kirang. Nah, panginten pameget teh nyambutanna teh PMR teh kangge istri padahal kan teu pameget oge bebas gitu. Pemikiranna teh nyambutanna kangge istri. Kumaha eta teh langsung kegiatan Eskul PMR. Alhamdulillah ayeuna mah lancar eskulna teh ke alhamdulillah teh mun lancar sareng peminatna ayeuna mah alhamdulillah langkung seueur ti kapungkur gitu. Rame ayeuna. Abdi di Pitaros, apunten geus ngawajar